Bismillahirrahmanirrahim. Bab kadua bade ngajelaskeun hukum nun paeh jeung tanwin. Hukum nun paeh sareng tanwin di mana-mana mayunan huruf hijaiyah salah sahijina huruf hijaiyah anu 28 maka hukumna teh kabagi 4 bagian. Hiji si nun paeh atawa tanwin teh aya anu kudu diidharkeun ya. 2 si nun paeh atawa tanwin teh aya anu kudu diidghamkeun. 3 si nun paeh atawa tanwin teh aya anu kudu diiklabkeun. 4 si nun paeh atawa tanwin teh aya anu kudu diikhfakeun. Sabab aya qaidah linuni intaskun walit tanwini arba'u ahkamin pahud tabyini. Hukum nun sukun jeung tanwin katetepan hukum 4 kudu cekel eta pertelaan. Ai nun paeh teh nun disukunkeun. Ari tanwin teh tanwin sami da pengucapanana tanwin sareng nun paeh teh. Contoh an, in, un. Nun paeh ya kitu sami. Naon sabah? Aya mah. Tingali geura. Man. Tah, ieu nun paehnya. Man. Tuluy tanwin di dieu. Rasulun. Tah ieu tanwin. Jadi tanwin jeung nun paeh teh bacaanana mah sami. Ngan pedah tulisanana beda. Ari nun paeh mah nun disukunkeun dikieukeun tah. Ari tanwin mah teu aya nun paehna teh, teu katingali teu ditulis malahan mah nya. Ngan aya ucapan hungkul. Paham teh Paja? Paham. Tah si nun paeh atawa tanwin teh pasti naon la osok ngamayunan salah sahiji huruf hijaiyah anu 28. Mayunan naon weh? Aya nun mayunan hamzah, aya nun paeh mayunan ba, aya nun paeh mayunan ain jeung sajabana. Jadi we kabagi 4 bagian. Terus hiji kan hukum nun paeh teh aya 4. Hukum nun paeh atawa tanwin teh lamun mayunan huruf hijaiyah teh aya 4 bagian. Tah nu kahijina naon? Idhar. Ari idhar Cek lugot nya eta al bayanu. Hartosna Kadar-kadar jelas. Anapun ari idhar cek istilahnya eta ikhraju kulli harfin min makhrajihi. Hartosna ngaluarkeun saban-saban huruf tina mahrajna atawa tempat kaluarna. Patokanana di mana-mana nun paeh atawa tanwin mayunan salah sahijina huruf idhar anu genep maka macana kudu dijelaskeun mahraj nun paeh atawa tanwina. Ari huruf idhar eta sadayana aya genep nyaeta hamzah, ha, ain, ha, kho,
gen tos. Contoh. Anu teh. Oke weh. Bari dijelaskeun. Hukum nun paeh sareng tanwin. Lamun mayunan salah sahiji huruf hijai ya. Nomor kahijina nyaeta si nun paeh jeung tanwin teh kudu idhar. Naon ari idhar teh? Hiji aya idhar cek lugot. Idhar cek lugot teh nyaeta idhar cek bahasa hungkul. Sanes cek tajwid. Naon idhar cek asal bahasa nyaeta albayan. Naon hartosna albayan? Nyaeta kadar-kadar setiap perkara anu jelas ngaranna teh idhar. Sanes cek tajwid idharna. Pajak ningali tangkal kai jelas idhar eta teh. Pajak nguping suara musik jelas idhar eta teh. Ngeun lain cek tajwid, cek asal bahas. Pajak nyabak tai hayam jelas ieu mah tai hayam idhar eta teh. Ngeun lain cek tajwid tapi cek asal bahasa. Ari ngaran idhar cek istilah tajwid mah ikhraju qoli harfin mimahro jihi. Hartosna ngaluarkeun saban-saban huruf tina mahrojna, tina tempat kaluarna. Jadi ngaran idhar cek ilmu tajwid mah naon? Ngaluarkeun huruf tina tempat kaluarna. Naon cenah? Idhar cek tajwid Ngaluarkeun huruf di tina tempatna, tina tempat keluarna. Jadi we kulantaran eta si huruf teh keluar tina tempat keluarna jadi jelas. Beda jeung lamun huruf dikeluarkeun lain tina tempat keluarna moal jelas. Contoh seperti ain dikeluarkeun ti dieu. Makan di dieu nya. Cik sok. Teh dikeluarkan teh dia tuh kan jadi terjelas. Pak aya lain tina tempat keluar nama contoh ba teh di mana tempat keluar teh bibirnya ba coba lamun ba entong tina bibir ba jadi terjelasnya paham depan aja tah ayeuna mah bagian nun paeh atawa tanwin. Nyaeta si nun paeh atawa tanwin teh kudu dikumahakeun, kudu dijelaskeun, diidharkeun, dijelaskeun macan nun paeh teh an, in, un. Sing jelas. Lamun naon? Lamun nun paeh atawa tanwin mayunan huruf idhar salah sahijina nu huruf idhar genep. Contoh lamun nun paeh atawa tanwin mayunan hamzah, mayunan ha, ain, ha, kho atawa gin kudu jelas. Contoh gerak. Contoh tanwin mayunan hamzah. Tah ieu ya. Rasulun. Rasulun amin. Rasulun amin. Tah ieu tanwin. Tanwin. Mayunan naon ieu? Hamzah. Sing jelas tanwin teh. Lun amin. Ieu contoh dua kalimah kahiji man, kalimah kadua amana. Nun paeh mayunan hamzah man amana ulah mau entong kitu eta mah teu jelas. Hartos ieu mah sakalimah yan aweuna kan sakalimah ieu mah dua kalimah man kalimah kahiji amana kalimah kadua ieu mah yan aweuna mah sakalimah tah ieu nun paeh mayunan hamzah yan auna jelasnya nun paehna mohon. Contoh ayeuna tanwin mayunan ha jurufin harin pin tah ieu tanwin mayunan ha teh kan huruf idhar sing jelas. Contoh dua kalimah nun paeh min harin. Harin. Nun paehnya mayunan ha. Contoh sakalimah nun paeh mayunan ha yan hauna
yan hauna Nah, ya tanwin mayunan ain sami'un alim. sami'un alim Un tanwin ya un mayunan ain teh huruf idhar un jelas. un sami'un alim Ayeuna dina dua kalimah nun paeh mayunan ain min ilmin. min ilmin Nun paeh mayunan ain dina sakalimah an amta. an amta Sing jelas an amta. an amta Tanwin mayunan ha alimun hakim tah. alimun hakim Nun paeh ayo namanya dina dua kalimah mayunan ha min hasanatin. min hasanatin Nun paeh mayunan ha dina sakalimah yan hitun. yan hitun Lain hitut. Terbalik aja mah. Contoh tanwin mayunan gin azizun gofur. azizun gofur Nun paeh mayunan gin dina dua kalimah min gilin. min gilin Nun paeh mayunan gin yan gitun. yan gitu Sakalimah ya. Tanwin mayunan kho alimun khobir. alimun khabir Nun paeh mayunan kho min khaupin. Dua Min kalimah. khaufin Nun paeh mayunan kho sakalimah wal mun khoniqatu. wal mun khonikatu